saat sempit, saat rupa, saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan jo aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul, anjeun teh keur di lockdown, anjeun teh geus teu aya kalaluasaan, geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan, hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta, hayu ka dieu ka aing henteu kumaha. Tapi Ka'ab begitu baca suratnya sial setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna Ka'ab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan, maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol, maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ye geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot ngolos. Tapi Ka'ab begitu dibaca setan set wajib teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan nutiluan teh wajang sidil wajang nyalindung ti Gusti Allah dina siksa Allah dina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng. Kangjeng panggil ge senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hageun kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Ka'ab Masya Allah mementak summa taba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga tah ya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum urang bisa salat lain urang nang Gusti Allah urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas berbagai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusa ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufekna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhir zaman ya ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti akhirna summa taba alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik
geus kulantaran dibere topik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobat luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabarna mah tingkatan luhur sebab ieu tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya kesyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca takwa oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat mah geus ana hakikat lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah itu emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh ka deudeuh Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang geus ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa nu aya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia eta mah tuluy saja mah henteu Masya Allah dia ngeunaheun rahim Allah coba orang dipetingkan urutan iyalah Ka'ab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kade kayak ku pamajikan boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan diuk di sisieunana ceurik sarua cek salaki na kon ceurik ya nanya neng kunaon ceurik neuleuk ka ceurik kalau mah partisipasi bae aya ceurik partisipasi tolol siapa teh nyola lakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah mokonang neuk nuturkeun kakak bae weuhan nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi toel kurang geus neng kula ceurik neng diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli dina Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikeun ka nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna Ka'ab bebeakan aku mah datang jeung Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kanjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti
abdi teh boga kakayaan sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek anjing tenang geula ka tenang kayak urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka sadaya hirup di dunia jang naon itu dunia sakieu lobana teh itu biridanan mun abdi paeh teh manusia kadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga abdi mah geus teu nyesakeun sedekah ulah kitu kayak urang atuh engke urang atur tah kehebatan Kaab teh bari dempo Kangjeng teh kalau Masya Allah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mah geus seperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jang moal daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula tong nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina ceurik teh ieu teh ceurik itu daun ke ditu diterima tobat orang rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata marima neraka rahasiana eta di samping eta geus diterima ceurik buka dua ceurik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan lantaran Kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatetan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saanu rek siap perang sahabat teh lalapor sahabat teh daratan sahabat minta dicatat untuk berangkat kasihan sahabat perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk ka mana lumpat eleh jeung menang na teh ieu selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat baleti urusan pikiran soal dunia kabeh ka akhirat kos urang mikir alhamdulillah manurane aduh bangun teu narima sih mah dikitukeun teh nya we ge kadeul aja ya Allah ya Rabbi sakieu ge ngaji bae urang kos ieu komo teu ngaji sakieu ngaji bae urang tetep hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu di DPR komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji komo anu eta teh anu ya Allah ya Rabb haji tah mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah siap tempur perang lawan musuh Allah baik mantap di antara anu siap eta sahabat ternam nu teu asing deui Ka'ab bin Malik Hilal bin Umayyah
Murarah bin Rabi eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan geus siap nyana meuli kendaraan unta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, nu mantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma endek panen. Hiji eta nomor kaduana ieu teh keur panas nu luar biasa hayang rada niuhan. Tapi di benak hatina lah kendaraan ayah awak sehat pokoknya mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kakejar kan nusuki mah gitu bae pan nusuki mah tuh gitu bae nah pada nama kendaraan ecek-ecek waing mah geus hebat kakejar geus wae berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah kira Tabuk kendaraan geus disiapkeun keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk nyana masih keisuk icuk colek eta calon terus itu calon kerbo datang deh ke Senen kerbo ke Senen bonen ayo bae lemur bonen uyuhan naik tadi lemur bonennya urang mah cicing di nyaja isin saya di mana kemarin cicing di bonen hararayang nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk bendera kepanglimaan pikeun ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kita ngurusan ahlul bait. Nah, ibarat datang ka Tabuk teh ditaroskeun ai Ka'ab mana? Aya nu nyarita Ka'ab mah. Waduh, nya mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen. Nomor kaduana nya teh hayang rada istirahat digebes kutolah ya dari takun ka diharapun ka anjeun bos henteu nyana mah bagus keke nuturkeun ngadia kalau ngomong cicing tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apal diharapun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng mah lain deui ya tuh wah Ka'ab tuh sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirna Kangjeng Nabi teh jadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung Yohana. Akhirna terjadi peperangan mah tapi nyin ketentuan ilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi kasimpulanna mah sarua jeung perang ulang Kangjeng Ka'ab Hilal Murarah temilu kata begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang langsung Kangjeng Nabi ke masjid engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka
munafik nuta tadi temilu minta izin ke Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani. Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik, bahwa eta rombongan teh munafik. Nu jelas diizinan tinggalin ke perang balik di Tabuk minta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah. Nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura. Muhajirin jeung Ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh. Tetapi begitu datang Ka'ab bin Malik ka Kangjeng salam kuluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab. Assalamualaikum maksudna endek bebeja minta hampura endek istri endek naon itidar itu minta hampura. Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum. Kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum bade bagus jembaran teh aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu teh bagus. Tuh kan beda urang tidak senyum dia geus boga tebakan urang awewe ditanya ke urang neng gimana mantep ieu mah geus ieu mah senyum penuh arti mah. Tapi lamun nanya deh neng gimana senyum kene tapi kos kitu walai deui Masya Allah. Iya Kangjeng begitu salam teu dijawab bukan. Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur. Wah ragak jantung Ka'ab. Aduh itu datang teu dik minta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep dihampura kok. Kau lama ngebalier kan ya didinya nyeri hati Ka'ab teh ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah. Sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalier ku teu milu perang teh teu milu perang teh itu jadi mamalah. Aduh cek abdi ku jadi kieu ya Allah nyeri hati teh lantaran Kangjeng Nabi sikapnya terhadap Ka'ab teh seperti eta. Kesimpulanna nama Ka'ab teh terus we cerik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat senaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakeclak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabaraha ribu tahun neraka, sabaraha juta tahun neraka. Hese di paremanana blambir badan sama rumah neraka. Beak jeung mobil-mobil brambir lah, jeung supir brambir. Jeung nu boga blambir lah. Jeung bupati jeung gubernur anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seueur neraka mah boro-boro make blang heam lagi geus. Tapi ku kecelak cai mata tengah beuting. Urang takarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb. Keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jak jeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah, keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb. Ngongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus puguh soal baheula sinden
Bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tah jangan anu diukna teh anu ngoprokkeun naon ngaranna sia tolol aya di anak kamu segala rupa aya eta urusan sogoir encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nunggaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngridit pisan bakal lamun kadeulna kos Haji Pendi mah make sorban bil barokah kan jangan teh tarolol teh coba ublak kuari goblok kabair urang inget tengah penting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang pereum takarrub tadarru terus mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit kenang Gusti bumi gitu kene eusi langit eusi bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula bapa moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi panyata mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Shiratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu poharanya sapuaras lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kebelah itu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkerem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah ya tah cai mata nu ngeclak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahal na cai mata urang heula ceuri kos geus gigisi we kunaon urang aduh naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak kitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha beuh pohara jasa ayo praktekna teh sampai di sini saja amboh tuh murah di jantung aing nek teh ceri kumaha cek lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya mah ceurik aya deui mengaji kos sedih amat bangunna ya Allah emang kunaon nah ngaranna ge beureunan hirup di dunia keren sedih sudah lain maksudnya naon sukan bisa nulung moal saya mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya jelema mesen karung buat truk aju kuari teu dibayar aduh Masya Allah tuh kan urusan kos kitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae Masya Allah kan sia kunaon si ceurik batur mah diterima aing mah teu aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia nya ceurik pada urusan kos kitu
Masya Allah aing geus merep 50 juta yang diterima di PNS henteu sia eta goblok aing geus suka bumi neangan teuh ingki ka aing. Teu jauh di urusan ku sekarang itu malulu. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Tuh teu jauh urusan ada urang urusan karugian dunia. Ai kitu mah Haji. Geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh. Jeung Allah mah babari jeung Allah. Eta biasa bae. Lah sanajan ka neraka jeung moal kebeli sakedeuk ye. Cacena mah neraka naon meureun. Eta ngomong kos kitu teh sacablakna subut goblok. Gusti ya Allah tuh. Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa. Henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka liilai kalimatillah perang Tabuk. Kamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima. Aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate. Kabelah dia nanya aya eueuh model kula sahabatmu lain anu minta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu akhirnya nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha hampura ka Kangjeng boro-boro hampura ceuk eta teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih ceuk aing jadi urang tiluan ieu sebenarnya jelema nu terasih aya instruksi deui ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol-obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obrol-obrol antapkeun nu tilu Masya Allah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh Masya Allah akhirnya caririk duduhan mah pernah kemana-mana faktorna usia manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejeuna gagah waringka sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka Kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kahar teureun-eureun ceuri cara riceung di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih kene kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu meunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Ka'ab panggil ku Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jabak teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung mana dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan di imam aya pemajikan lumayan obrol-obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweuh soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutankeun ke pemajikan mah pangurutankeun ieu atuh
henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu nama nyana dipencetan ku urang beuki naik ju apa pas malulu ya Allah ya Rabbi tah ieu kan teu beurang akhirnya kan diidikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng kaula teh keur di download lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianna ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balukar teh model kos kaji beuki sedih bae dedengan di sisi gigir loba masyaallah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam setengah 3 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak Rasul cak manehna kula beunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh eueuh masalah engke teh sabar tas subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan ge we nu mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna wa 'ala thalathati alladziina khulifu bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi korinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teu dijawab bukan senyum-senyum bendu jeung jelema para sahabat teh lain teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan teu meunang diancam. Nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir, neuleuh sahabat ansor nu lain, neuleuh golongan-golongan nu 80 kitu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura. Kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza baqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi
mungku orang diceritakan benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakit buahna, tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku Kang. Urang bae urang atulah wakaku Kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadi nama henteu ku ari kadenge nyana gubras gebris bae. Urang datang teh ka imah assalamualaikum lain dijawab lawang gebruk wah beuh panglima aya di jero ieu beuh geus lain deui rarasaan urang masyaallah eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik terasa eueuh bae kumis teh sama sekali wah teu beres ieu ibah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang digebrukeun masyaallah ieu dunia sempit ya Allah aduh paharanya mun hayang nyawa sempit ta dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulah rela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyomal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah ya lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolong mereka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun mung ka surga teh gitu. Tah ini teh bong emang na surga. Naon kitu eueuh deui cenah nyana teh. Amal-amal lukur ka surga nya lah endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah mah dianteun di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula iba dongeng doang masyaallah kan tah nutiluan dan nuncan dibere lawang tobat tu Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teh karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun ja tentrem tuh lain di tempat kolbu muah Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna haji jelemana tentrem cam jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikan anak tapi kesang eta asek nu sakitu poharan tetep kesang sebab salah kida tuani mileuk ka dieu pamajikan tuani mileuk ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae buat ka ngesang barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketek deh ku pamajikan tah pernah ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae
bandingkeun nu naik Mercy jagelis nya sugih AC lage sakumaha lain AC biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuli jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Ben dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha kempes basa seserian kene aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian kene mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos ye di dunia kene geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar saraksa langsung ka majelis aya asa teu nyaho mayar nya mah teh ka masjid aya kipas wer udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih lah yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di doa ditarima da geunteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena emang mamang boga kok henteu aing mah Allah teh lah bomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah ceri santri mana meren guys budaya jauh indah nah hirup ya santri beneran bukan malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung nyiuk sorangan ngisikan sorangan bener bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gajo aya dah sia masak restoran di mana nyaho nu ditutup deh geus teu make aturan itu mah biasa aing barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kemarin teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudnya ai Gus Dur mah kan santri nyahoan nya nama nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman ibaratnya keindahan dari santri nya mah tuh deka masjid ben cokot be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus mah sugan marah sugan Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon bae nyuna dia lain nu nyana Gusti Allah badak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah henteu boga pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae
sugan si hayang jadi presiden teu hayang-hayang teuing mah sugan jadi mui mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang imah hayang ge masang tren ibadah masyaallah lempeng jasa teu budak mungkin aku masih lamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikir ana naon keluar di dunia mantak ke mondok sia tolol deh bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mau jadi wali sama kakak kos gitu dong. Pokoknya wal kaharti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal itu jadi mondok kan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak bae bejaan mal ngarti sih dunia santri maka jeung hukum hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha aing 29 yes encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil eta takdir mah babahri kabeh ge geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun cenah ye masyaallah kan lah ilmu tiluan teh terasa sempit dunia nusakil gana lantaran temagihan katentreman orang tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana katenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga itu boga perasaan keluar bae ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu masyaallah bener bae barang datang ka imah ka angel apa sih ngaji go nu nagih can marah pamajikan geus marah teh pangada asa ngaji teh gegeran atuh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju peng celik kula ye gegeran balik lamun henteu sakali aja pamajikan pinter amat sih tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang teh najas berarti kan nah qalbu nu bingung jelok awak nu bingung qalbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang nilai jelema bae asal kadarana kos kitu ieu keur bingung ka jeung kumaha kada awak nu mantak di dieu dibahasakeun awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun ana awak
lantaran hikmah tina kolbu teh bakal kana awak jelema lamun kolbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun kolbuna keur meujeuhna gersah nyeri hate kababawa awak dimbeungeut mantep dibahasakeun awak jelema kancing bajuna salah imah ieu mah budak mal beres tadi gua make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajian kuku make kajawan gua aing aju buuk dake geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ieu budak kadeul kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlen teh amat ieu kajian kuku lagi rapih kopiahna mancit Masya Allah bajuna takwa orang mereknya di merek takwa buatan Bandung kajian kuku aja udah kerjembar tebak orang bener baik orang yang calon lurah nipu yuk penipu yuk ada calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti woi kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah kaditu na mungsrut kiaina batur nu calonnya na mungsrut eta gara-gara kabawa dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aduh didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyang emang kiai teh lok ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh dasar kiai nasib kiai ngantak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka kasinggung baheula tah mah wallahu a'lam ieu mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu mah urang suka nyukos kitu aya kitu meureunanan aya lah ieu mana lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cek nya teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heueuh sia nu mantak ieu negara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama nata global nabeh kan nu mantak sepakat ieu negara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon cenah kieu pokona laluasa jang naon laluasa bae saya mau ulah nyaho nu bantak kiai hebat jadi lurah ulah waka jadi presiden ulah waka jadi gubernur ulah waka jadi bupati jadi lurah bae heula
kiai hebat jadi lurah, kiai hebat jadi lurah, denge ku sia ku ceuring heulanan deleukeun kakiayanan siapa barangkali cenah ngomongnya bangun siapa teu percaya ka aing teu deleukeun Gus. Nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah uluh teu maling kabeh dah sok amat sejarah nu yang dibuka sih ye parang sana kajin urusan nyana mudah-mudahan diampura bae ku Gusti Allah ye jadi bupati naik jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka ye tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malai deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendia Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi urang salah tapi aju sadar heuh sabarang aja horenganan barang di tembok mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain lalagaan Pak yehehe poharat teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blambir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah Masya Allah itu yang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hate teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakilegana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa kadieu hese kaditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah atuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ke Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallahkeun aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupa saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan do aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasan geus
maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha tapi Kaab begitu maca surat ya sial setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebatna Kaab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh maring ora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ya geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolos tapi Kaab begitu dibaca setan rajin teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hate jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Kaab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga kayakinan utiluan teh wajang sidel wajang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil ke senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hajeun kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tiis Kaab Masya Allah mentak summataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung rekan nu duaan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga urang teh kan kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan geus seserian bari cai mataan Masya Allah manjek cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi ya bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah hidup nu Allah ana ilmu wa illa fala ilmalak Gusti Allah ana basaru wa illa fala basara ana samu wa illa fala samala nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakieu aya na Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Fudoli teh aduh Masya Allah keur ieu tah mah bari mah
siapa sok aju hasud gitu teu tah ya Masya Allah nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum urang bisa salat lain urang nang Gusti Allah urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak jih poe Minggu teh mobil aya duit aya fasilitas pegawai aya endahan ka puncak teh dibere taufik kan ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu emang teu boga duit ieu nya ge pagon boga duit emang taufikna diberena keur teu boga duit teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui beuh wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna luhur ieu mah ye berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ya tingkatan sahabat aijang urang mah sebenarnya mah kesyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab keur diceritakeun sahabat mah geus kana hakikat lamun di awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah aku emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang geus ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupan waya di imah poho itu rahim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tamah terus aja mah henteu Masya Allah dia ngeunaheun rahim Allah coba orang dipentingkan urutan iyalah Kaab coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek ku pamajikan hah boga masalah naon salaki ya tuh kan tuh aja pemajikan di diuk di sisieunana ceurik sarua cek salakina kon ceurik ya nanya neng kunaon ceurik neulegaga ceurik kalau mau partisipasi bae ya aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogo-bogona jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah mokonang neuk nuturkeun kakak bae weuhan nembongkeun cinta kula ka kakak bae Masya Allah jadi tawel kurang geus ning kula cerik ning diragap urang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh karolol kabeh ge la iyalah ya
ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk. Nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna. Turunlah ayat wa 'alas salasati, maka tercantumlah dina Bukhari, panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab. Diterima tobat Ka'ab, tertulis asli dina Bukhari. Masya Allah, panjang kene ceritana, sampaikan kan nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab, termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf, termasuk di jerona ayat sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirna. Ka'ab bebeakan aku mah datang ke Kangjeng Rasul, Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima. Abdi dek nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah? Kangjeng Nabi, mana ayat timbul ti kaula ti Allah. Abdi teh kaperhatikeun tu Gusti Allah, jadi diakhirkeunana abdi teh teh horeng sebuah perhatian. Lain dek kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus ti baheula. Ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian. Geus ana kos kitu Gusti. Abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti, mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama, syiar agama mangga. Ulah cek Kangjeng, tenang geula Ka'ab, tenang ke urang atuh henteu datang ka dilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah. Datang ka dipasrahkeun ka Kangjeng sadaya hirup di dunia jang naon atuh. Itu dunia sakieu lobana teh itu beridanan mun abdi payah teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga. Abdi mah geus teu nyesakeun sedikit ulah kitu ke urang atur. Engke urang atur. Tah kahebatan Ka'ab teh. Bari dempo Kangjeng teh kaluhur. Masyaallah keur digupayan ku bidadari. Ya Allah ya Rabb, batur mah geus saperti kitu. Ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah. Tawwabur Rahim, lamun lain kasorot ku rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrahkeun ieu harta. Tuh kan masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula tong. Nah iyalah keur carita baturkeun nemahanana, batur kapasrahanana sampaikan ke seperti eta. Panjang kene dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu diterima tobat horeng rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata marman neraka rahasiana eta. Di samping eta geus diterima cerik buka dua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi. Ya Allah ya Rabb, innallaha huwat tawwabur rahim. Mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah, tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah, urang maot pamajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.